Aduh, doang nari mak. Pahit pisan kopina. Pahit. Di Banten mah pahit pisan. Naon aya? Aga pahit jasa. Lumayan bagus ya model ayeuna. Kayak HP anyar tah? Anyar da. Kayak ieu siga HP urang. Ga, di Banten mah usiga. Ayana Doang. Coba gak minta korek gak? Minjem. aya pilarian mah di Pengker. Gak, di Banten mau pengker. Ayana Buri. Tuh, nah, korek mata. Dan di mana? Kehulan yuk. Oh, ih, siapa cara mandinya? Woi, Godan, di Banten mau utara. Ayana Kilo. yuk, Ayo. Ayana. Dan yuk, besok yuk. Ayo, Yuk lah, yuk. Ayo boleh. Siap. menit jadi mah. Aduh, kan, aing ge. Siapa? Tuh, ketihan kan? Oi, Ega, di Banten mau getih. Ayana Moka. Iya, rokok mana lain? Godan, di Banten mau maneh. Ayana Dia. Oke, dulur-dulur sadayana sakitu baenya video tisim kuring sugan bae ka hibu. Insya Allah, pokoknya mah karya kami lain kaleng-kaleng. Lain kaleng-kaleng main seeng. Ulah poho, sabrek. Sabrek. Nah, ieu ayeuna mah kira-kira nyieun video naon deui ye isukan. Tulisnya. Tulis ya di mana? Komentar. Di komentar handap ieu. Oke, urang dijieunkeun videona. Insyaallah. Mantap. Guys, coba naon deui bedana bahasa Pasundan jeung bahasa Banten. Jelasna Banten geus kos kitu bahasana teh. Coba nu di Bandung share-nya bahasana tulis di komentar. Oke? Assalamualaikum.